Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu sareng ari dawuhan kinazim wal abna'i nyaeta lafad wal abna'i jam'u benin eta jamakna lafad ibnun wa huwa sareng ari itu wal abna'i teh atful khasi eta ngatapkeun lafad anu tangtos walal ammi kana ma'tuf alaih mangrufi lafad anu umum. Non margina li annahum lantaran yen saestuna itu abna dakhiluna eta anu kalebet sadayana fi umumi qawlihi dina umumna dawuhan kinazim wal ali nyaeta lafad wal ali. Jantan ngatapkeun lafad wal abna'i lafad al abna'i diatapkeun kana lafad al ali eta teh ngatapkeun lafad anu khos nyaeta abna'i kana lafad anu maknana umum nyaeta lafad ali. Ala haddi qawlihi bari tetep netepan kana patokan dawuhan Allah Ta'ala hafizu ala sholawati wa sholatil wusta nyaeta ayat hafizu ala sholawati wa sholatil wusta maknana wallahu alam bimuradih. Hafizu kedah ngajaga ngaraksa aranjeun sadaya ala sholawati kana pirang-pirang salat wa sholati sareng kana salat al wusta anu tengah-tengah itu salat tegasna mah salat fardu asar. Tah ngatapkeun lafad sholatil wusta kana ma'tuf alaih lafad as-sholawati eta teh ngatapkeun lafad anu khos kana lafad anu am. Margi asar teh termasuk dari 5 salat anu disebatkeun dina as-sholawati. Nanging di dieu naon margina pangna disebatkeun deui padahal mah tos kalebet dina as-sholawati oge. Padahal mah tos kalebet al abna'i teh dina al ali oge. Tah berarti di dieu karena aya keistimewaan atanapi spesial wusto eta lebih spesial tibatan tetepan anu sanes abana langkung spesial tibatan keluarga atanapi ahli anu sanes. Wal muradu sareng ari anu dimaksad bi abnaihi ku pirang-pirang pala putra baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'u auladihi eta sadaya pala putra Kangjeng Nabi wa hafadatihi sareng pirang-pirang putuna Kangjeng Nabi ilan kiradil alami dugi ka narima seepna alam. Janten putra putu buyut dugi ka kahandapna turunan baginda Rasul eta disebat abnaihi. Walam yabqa sareng henteu tumetep al-ana dina waktos ayeuna saha hafadatun pirang-pirang putu illa min Fatimata angin anu tetep ti Siti Fatimah Az-Zahra'i tegasna Az-Zahra hartosna anu moncorong pamenteuna radhiya muga kantun bendusah Allah Gusti Allah anha ka Sayyidah Fatimah. Janten pala putra putu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu nyonong keneh dina waktos ayeuna dugi ke akhir zaman eta mung ti satu bibit nyaeta turunan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Walaisa sareng henteu aya fi banatihi eta tetep di pala putra putri Kangjeng Nabi sahaman jalma aqoba punten walaisa sareng henteu aya fi banatihi eta tetep di pala putrina baginda Nabi sahaman jalmi aqoba anu ngabadaan itu eman illal batulu tegasna angin Sayyidah al-Batul nyaeta Sayyidah Fatimah. Naon margina dinamian al-Batul hartosna al-Batul teh anu ninggalkeun urusan dunia kanggo
leres-leres fokus ibadah ke Allah. Tobat anu sae ieu albatul sae umman ka ibuna wa aban sareng karamana. Upami dinadhomkeun mah alaysa fi banatihi man aqaba illal batulu tobat umman wa aba. Nanging anu leres nama duka kumaha bilih bade digentos oge tiasa upami teh mah lagamna anu kekinian mah payanten sapertoskeun kieu walaysa fi banatihi man aqaba illal batulu tobat umman wa aba. Sadaya putra putri Nabi wafatna memeh Nabi angin Siti Fatimahna. Wafil hadisnya serang eta tetap dina hiji hadis innalikulli nabiyyin ari aya lafad innalikulli nabiyyin. Wallahu a'lam mana nu leresna nanging upami dina cetakan kitab ieu mah lafadna teh nu diseratna memang kitu innalikulli nabiyyin. Nanging ningal kana Google mah henteu mendak innalikulli nabiyyin teh anu langkung kahartos mah sakumaha anu dihandap wa kullu bani unsa wa kullu bani unsan. Nanging nya ieu mah bade sakumaha dina cetakan kitabna we. Innalikulli nabiyyin saestuna eta tetep pikeun saban-saban hiji nabi aba asobatin ari bapa anu janten ahli waris sareng kerabat asobah yang tamuna anu ngabangsa itu kulun ngabangsa ilaiha ka itu aba asobah illa walada Fatimata angin turunan Siti Fatimah. Naon margina janten di dieu setiap nabi ngagaduhan bapa anu janten ahli waris berarti bapa anu janten ahli waris mah anu gaduh bagianana tos ditangtoskeun dawil furud oge bapa anu janten kerabat asobah. Upami kerabat asobah mah berarti ahli waris anu henteu gaduh bagian tina furud anu di muqaddarah teh nanging ngagaduhan bagian tina sesa zawil furud atanapi karena henteu aya dawil furud janten we nampi kana eta waris. Tah di dieu sadaya nabi ngagaduhan bapa anu janten ahli waris zawil furud maksudna mah sareng anu janten kerabat asobah kecuali turunan palaputra Sayyidah Fatimah. Naon margina dikecualikeun fa'ana da ari kaula waliyuhum eta walina itu walada Fatimah wa asobatuhum sareng eta kerabat asobahna itu walada Fatimah. Janten walina teh sanes dinisbatkeun karamakna tapi kaeyangna nyaeta bagina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum sareng ari itu walada Fatimah itsrati eta turunan kaula. Khuliqa tos didamel itu walada Fatimah minotinati tina tanah kaula, tina tanah kaula. Tah ieu pangangkena keistimewaan palaputra Sayyidah Fatimah diangkan nganasab langsung ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailun ari kacilakaan lil mukadzibina eta tetepikeun pirang-pirang jalmi anu ngabohongkeun bi faulihim kana kautamian itu walada Fatimah. Man ari saning jalma ahabba eta mika cinta itu manhum ka itu walada Fatimah ahabba tah pasti bakal mika cinta hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah taala. Wa man sareng ari sahaning jalma abgoldo eta mika bendu itu manhum ka itu walada Fatimah abgoldo tah pasti bakal mika bendu
Buka itu man saha Allahu Gusti Allah Ta'ala. Waladzi demi anu zat nafsi anu ari diri kaula biadihi eta tetep aya dina kakawasaan itu alladzi la yubghidu tepati-pati mika bendu ahlal baiti ka ahlul bait saha hadun hiji jalmi illa kataba angin pasti bakal nuliskeun Allah angin pasti bakal ngawajibkeun punten illa kataba angin pasti bakal ngawajibkeun hu ka itu ahad saha Allahu Gusti Allah diwajibkeun finnari kana lebat neraka. Tah ieu ancaman kangge jalmi anu bendu ngewa ka ahlul bait Kangjeng Rasul. Naon ancamanna? Ku Allah bakal pasti dilebetkeun ka neraka. Wa fihi sareng eta tetep dina itu hadis an Umar bari tetep katampi ti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tingkahna ieu hadis teh marfu'an barianan hadis marfu'. Eta hadis marfu' teh hadis anu disarandekeun langsung ka baginda Rasul. Kullu hasabin ari aya lafad kullu hasabin. Kullu hasabin ari saban-saban kedudukan. Wa nasabin sareng nasab yang qati'u eta bakal narima pegat itu kulun yaumal qiyamati dina poe kiamah. Maheula tegesna yen ngalianan itu ba'duhum sapalihna itu kulun eta hasabi kana kedudukan kaula wa nasabi sarang nasab kaula. Saur di dieu saur baginda Rasul mungkin di poe kiamah mah henteu aya istilah jalmi anu strata sosialna tinggi atau rendah. Henteu aya istilah keluarga terpandang atau tidak terpandang. Henteu aya istilah oh ieu mah nasabna sae, ieu mah nasabna biasa, ieu mah nasabna rendahan. Teu aya istilah kitu. Teu aya kedudukan sareng henteu aya istilah nasab. Nah, kecuali kedudukan baginda Rasul sareng nasab baginda Rasul tah dina dinten kiamah tetap diperhitungkan, tetap mendapat kedudukan yang tinggi, tetap mendapatkan punten nasab anu mulia. Wa kullu bani unsan sarang ari setiap turunan istri asobatuhum eta ari kerabat asobahna itu bani unsan li abihim eta tetep karamakna itu bani unsan makhola tegesna yen ngalianan itu ba'duhum walada Fatimata ka pala putra Sayyidah Fatimah. Naon margina saur di dieu setiap turunan ti pala putra istri kerabat asobahna teh karamakna kecuali pala putra Sayyidah Fatimah. Naon margina fa inni dasaestuna kaula ana tegesna kaula abuhum eta ramakna itu walada Fatimah wa asobatuhum sareng eta kerabat asobahna itu walada Fatimah. Janten diangkan langsung ku baginda Rasul, diangkan langsung sebagai putra secara langsung, diangkan sebagai ahli waris asobahna. Summa qala teras ngadawuh sah an-Naudhimu ki Naudhim rahimahullah wa ba'da hamdi kana wa ba'da hamdiya fahakam sohi manzumatan tufidu fin nikahi dikawitan kumuji Allah Nur Rahman iya nazaman ngabahas pertikahan wa ba'da hamdi serang dina saatos mujina kaula ka Allah fahaka tah kedah nyandak anjeun sohi hay sobat kaula
Ieu sohi teh munada murham anu kawitna mah ya sohibi hai sobat kaula. Nyandak manzumatan kana anu dinazumkeun tufidu anu masihan faedah ieu manzumah fin nikahi bari tetep dina ngabahas nikah. Qala tos ngadawuh saha jama'atun jalmi seueur ieu jamaah teh anu tetep min ahlil ilmi tina buktosna ahli ilmu. Hiya kana lafad hiya. Hiya ari itu kalimah wa ba'da hamdi faslul khitobi eta kalimah paranti misahkeun cariosan. Allazi anu faslul khitob utia anu tos dipaparinan hu kana itu allazi sahada wudu Nabi Dawud alaihi salam. Intaha toseeb cariosan itu jamaah. Waktu lifa sedang diikhtilafkan naon fi awaliman masalah anu pangpayuna jalmi takallama anu nyarioskeun itu man biha kana itu kalimah wa ba'da hamdi. Wal asharu sareng ari kaul anu langkung masyhur annahu eta yen saestuna itu awwalu man takallama biha Dawudu eta Nabi Dawud alaihi salam. Wa kana sareng buktos Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamilu eta sok nganggo Kangjeng Rasul ha kana itu wa ba'da hamdi atanapi paslul khitab fi khutabihi dina pirang-pirang khutbahna Kangjeng Nabi wa ghairiha sareng dina salian itu khutab. Wahia sareng ari itu kalimah wa ba'da hamdi teh kalimatun eta kalimah yu'ta anu didongkapkeun naon biha itu kalimah didongkapkeunana lil intiqali pikeun narima pindah min aslu bintina hiji jalan ila akhara menuju kana jalan sejen. Nyata misahkeun cariosan anu kawitna mah muqaddimah terus we bade ngabahas eusi cariosan tah dipisahkeun teh ku faslul khitab anu mana upami urang osok nganggo dina kebiasaan mah amma ba'du ta eta. Wa takunu sareng buktos itu kalimah wa ba'da hamdi ma'a amma eta tetep sarata lafad amma wa biduniha sareng eta tetep sarata henteu ngangge lafad amma kama bari tetep teu benten sapertoskeun perkara faslul khitab huna anu tetep aya dina ieu kitab. Janten kadang kawis ngangge amma ba'du atanapi henteu ngangge amma wa ba'du upami di dieu mah wa ba'da hamdi ba'da diidofatkeun kana hamdi. Upami teh mah kalimah saba'da ba'dana eta dibuang dina lafadna diniatan dina maknana sakumaha anu ku urang osok diaoskeun amma ba'du tah eta barisna wajib mabni domah. Nya eta pangna mabni domah teh karena dibuang dina lafadna eta mudhof ilaih teh tapi diniatan dina maknana. Ae tegesna wa ba'da ma sareng dina saatos perkara kalimah sareng dina saatos perkara cariosan atanapi kalimah taqaddama anu tos narima ti payun ieu ma taqaddama teh minal basmalati bari tetep tina buktosna ngawaskeun bismillah walhamdalati sareng ngawaskeun alhamdulillah wassalati sareng ngawaskeun sholawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaka tah kedah nyandak anjeun sahihai sobat kaula. Ayat tegasna mah fahud tah kedah nyandak anjeun ya sahibi hai sobat kaula. Sahih tah ari lafad sahih munadan eta kalimah munadan kalimah anu digero murahhamun
anu ditarhim itu munadan, anu ditarhim anu dilelemes itu munadan, ala isqati harfi nidai netepan kana ngabuang harap nida. Wa qawluhu sareng ari dawuhan kinauzim manzumatan nyaeta lafad manzumatan arjuzatan tegesna kana pirang-pirang baharojaz anu mana rumusna teh mustaf'alun 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 nya pami asal serang cabang nama wallahu a'lam mung etana rumusna mustaf'alun genep kali. Tufidu anu masihan faedah ieu arjuzah fin nikahi bari tetep dina ngabahas pertikahan. Tegasna mah fi huquqiz zawjaini bari tetep dina ngabahas pirang-pirang hak suami istri wa ma sareng ngabahas perkara ya ta'allaku anu narima cumantel itu ma cumantel bidzalika kana itu huquqiz zawjain. Ieu ma ya ta'allaku bidzalika teh min adabid dukhuli bari tetep tina buktosna pirang-pirang adab lebet kana gerbang pertikahan wal walimati sareng pirang-pirang adab hajatan wal watu'i sareng pirang-pirang adab ngawati wa kaifiyatihi sareng pertingkahan wati wa ghairi dzalika sareng salian itu mazkur. Summa anna nikaha satrasna yen saestuna nikah teh ta'atari eta anyar-anyaran ha kana ieu nikah naon al ahkamu pirang-pirang hukum al khamsatu anu 5 ieu ahkam yakunu kadang buktos ieu nikah teh wajiban eta perkara anu wajib wadzalika sareng ari itu nikah anu wajib fi haqqi man eta tetep dina hakna jalmi qadaro anu kawasa itu man kawasa alaihi kana itu nikah wa khaufa bari sieun itu man sieun azina kana midamel zina wa yakunu sareng kadang buktos itu nikah kumargi di dieu fi'il mudhari sedengkeun fi'il mudhari nuduhkeun kana taqlil janten kadang wa yakunu sareng kadang buktos itu nikah manduban eta perkara anu disunatkeun wa zalika sareng ari itu nikah anu mandub fi haqqi man eta tetep dina hakna jalmi roja anu ngarepkeun itu man ngarepkeun annasla kana gaduh turunan walam yakhaf bari henteu sieun itu man teu sieun azina kana zina teu sieun zina bitarkihi ku sabab ninggalkeun kana itu pertikahan rogiba nahami karesep itu man teh fihi kana itu nikah amla atanapi henteu rogiba fi walau qata'a sanaos megatkeun itu pertikahan itu nikahu ka itu man megatkeun an ibadatin tina midam ibadah ghairi wajibatin anu henteu wajib itu ibadah wa yakunu sareng kadang buktos itu nikah teh makruhan eta perkara anu dimakruhkeun wa zalika sareng ari itu nikah anu dimakruhkeun fi haqqi man eta tetep dina hakna jalmi la robbata anu henteu aya resepna eta maujud lahu pikeun itu man teresep fihi kana itu nikah wala yarju sareng anu henteu ngarepkeun itu man naslan kana gaduh turunan wa yaqta'u sareng anu megatkeun itu nikahu ka itu man megatkeun an ibadatin tina damel ibadah ghairi wajibatin anu henteu wajib itu ibadah wa yakunu sareng kadang buktos itu nikah teh mubahan eta perkara anu dikengengkeun wa zalika sareng ari itu nikah mubah fi haqqi man eta tetep dina hakna jalmi lam yakhaf anu henteu sieun itu man teu sieun azina kana zina
walam yarju sareng anu teu ngarepkeun itu man naslan kana gaduh turunan, walam yaqta sareng anu teu megatkeun itu nikahu ka itu man teu megatkeun an ibadatin tina damu ibadah ghairi wajibatin anu teu wajib itu ibadah. Wayakunu sareng kadang buktos itu nikah teh muharraman eta perkara anu diharamkeun. Wadzalika sareng ari itu nikah anu diharamkeun fi haqqiman eta tetep dina hakna jalmi yaduru anu bakal ngamadaratkeun itu man ngamadaratkeun bila mar'ati ka istrina. Kumaha ngamadaratkeun teh bi adami watu'in ku cara teu ngawati au nafaqatin atanapi teu masihan nafkah au kasbin atawa ku cara kasab muharramin anu diharamkeun itu kasab walau sanaos buktos nikahna teh lirogibin eta tetep karena resep lam yahsya bari henteu sieun itu man anatan kana zina. Wahada taqsimu sareng ari ieu pembagian hukum nikah yajri eta berjalan naon misluhu pantarana itu taqsim fil mar'ati di istri. Wazada sareng nambihan saha Ibnu Urfata Imam Ibnu Urfah wajahan kana jalan akhara anu sejin itu wajhun fi wujubihi dina hukum wajibna itu nikah wajib alaiha mistika itu mar'ah wa huwa sareng ari itu wajhan akhara teh ajazuha eta apesna itu mar'ah apes anu kutiha tina makanan pokokna tina tuangna gitu tina tuangna itu mar'ah wa adamu satriha sareng eta henteu katutupana itu mar'ah bil ghairihi kusalian itu nikah. Wa ila hadhil aqsami sareng kana ieu pirang-pirang bagian al khamsati anu 5 ieu aqsam asyara tos ngisyarahan saha al allamatu jami anu banget ngaratos al Jidariyu nyaeta Imam Jidari rahimahullah biqaulihi kudauhan itu Imam Jidari. Wa wajibun nyaeta lafad wa wajibun. Wa wajibun sareng eta anu hukumna wajib ala ladzi mistika anu jalmi yahsya anu mikasieun itu aladzi mikasieun azina kana damal zina tazawujun ari nikah. Nikah nabi kuli halin dina saban-saban tingkah am kana anu kongang itu aladzi. Wazida sareng ditambihkeun finisai di pirang-pirang istri naon faqdul mali teu gaduh harta. Walaisa bari henteu aya saha munfikun jalmi anu bakal ngalafkahan siwari jali salian ti pirang-pirang pameget. Wa fil dhi'i wajibin sareng ku sabab katolera-tolerana ibadah anu wajib wan nafaqati sareng ku sabab nafkah minal khabisi tina barang anu haram hurmatun ari hukum haram nikah muttafaqatun eta anu disepakati itu hurmah. Liragibin pikeun jalmi anu mikaresep kana nikah auraji naslin atanapi pikeun jalmi anu ngarep-ngarep gaduh turunan yundabu disunatkeun itu nikah wa in sanaos katolera-toler bihi kusabab itu nikah yudayyu tegesna sanaos katolera-toler naon ma perkara ibadah la yajibu anu henteu wajib itu mah wa yukrahu sareng dimakruhkeun itu nikah in lamun katolera-toler bihi kusabab itu nikah yudayyu tegesna lamun katolera-toler naon annaflu ibadah sunnah walaisa bari henteu aya fihi kana itu walaisa bari henteu fihi kana itu nikah teh naon rubbatun resep au naslun atanapi hoyong gaduh turunan wa ini tafa sareng lamun mah narima teu aya naon mah perkara gambaran ya qaqtadi anu ngudukeun itu mak ngudukeun hukman kana hiji hukum maudho anu tos kalangkung itu hukum jaza tah kengeng naon an nikahu nikah bisawi kalayan hukum anu sami al murtadho anu narima diridhoan itu sawi. Wa wajibun 'alal ladzi yahsha zina
tazawujun bikulli halin amkana. Wajib nikah kajalmi nusin zina, rek iraha wae asal numerannah. Wazida fin nisa'i faqdul mali, walaysa munfiqun siwar rijali. Oge wajib nikah kanggo kaum istri, nutaya banda nafkah nganti salaki. Wa fidhi'i wajibin wan nafaqah, minal khabithi hurmatun muttafaqah. Ibadah wajib hente nafkah ge haram, ibadah wajib hente nafkah ge haram. Sepakat ulama nikah nage haram. Lirogi bin auraji naslin yundabu, wa in bihi yudhayya'u mala yajibu. Resep nikah hoyong putra sunat nikah, sanajan nolerkeun ibadah nu sunnah. Wa yukrahu in bihi yudhayya'un naflu, walaysa fihi rugbatun aw naslu. Alim nikah pasunatan janten tara, alim gaduh putra tah makruh nikahna. Wa inin tafa ma yaqtadi hukman mawda, jazan nikahu bisawil murtada. Famit kalebet gambaran nu opat, tah hukum nikahna mubah henteu lepat. Janten nikah teh hukumna aya 5. Hiji, wajib kanggo jalmi anu kawasa kana nikah, mampuh kana nafkah, biaya-biaya nikah, mas nikah. Oge upami henteu nikah hariwang bakal zina, karena eta jalmi kasongsrong pisan kana ngawati. Kadua, hukumna sunnah kanggo jalmi anu henteu hariwang ngalakukeun zina, teu nikah oge. Tul eta jalmi hoyong gaduh turunan. Nya naha eta mah hoyong tereh-tereh atanapi hoyong engkin deui nikahna mah. Sanaos ku nikah anu kawitna eta jalmi teh tukang ibadah, wajibna sunatna tara kakantun, ku nikah bakal nyondong pasunatan anu henteu dilakukeun, maka tetap sunat nikah. Katilu, anu hukumna makruh kanggo jalmi anu henteu gaduh biaya nikah, henteu hoyong nikah, henteu waka hoyong gaduh turunan, oge pami nikah teh matak henteu ngalakukeun kana pasunatan. Kaopat, hukumna mubah kanggo jalmi anu henteu hariwang zina, teu nikah oge moal matak zina, sareng teu ngarepkeun kana gaduh turunan. Panginten maksudna mah henteu hoyong waka gaduh turunan, sareng henteu matak megatkeun eta nikah teh tina ibadah anu henteu wajib. Pami nikah teh pasunatan tetep kalaksanakeun kantenan kawajiban. Tah eta hukum nikahna mubah. Kalima, hukumna haram kanggo jalmi anu bakal ngamadaratkeun ka istri. Jalmi anu henteu matak sieun zina, mun nikah teh kalah matak ngabahayakeun ka istri, matak nyangsarakeun ka istri. Oge wajib nikah kanggo istri anu teu gaduh kanggo tuang-tuang acan. Hoyong tuang teh ngarepkeun upami gaduh caroge, berarti eta istri wajib nikah. Waktu lifa sareng diikhtilafkeun naon halin nikahu afdalu, paratarosan lafad halin nikahu afdalu,
hal naha nikahu ari nikah afdalu eta langkung utami itu nikah tinimbang nyepen ibadah awit takhalli atanapi ari nyepen lil ibadati pikeun ibadah afdalu eta langkung utami itu takhalli tinimbang nikah. Aya pratarosan langkung utami mana langkung sae mana naha nikah atanapi fokus ibadah. Warajihu sareng ari kaul anu undak annal afdola eta yen saestuna anu pangunggulna pangutamina al jam'u eta ngumpulkeun bainahuma ka antarana itu nikah sareng takhalli lil ibadah. Naon marginali anna nikah lantaran yen saestuna nikah laisa eta henteu itu nikah manian eta anu matak ngahalang itu nikah ngahalang minat takhalli tina nyepen lil ibadati pikeun ibadah. Maka walaranana kanggo paratarosan anu tadi walaranana menurut pendapat mayoritas ulama langkung utami ngumpulkeun kana nikah sareng nyepen ibadah janten nikah ongkoh ibadah ongkoh. Naon margina margi nikah teu matak ngahalang kana fokus ibadah malihan mah jalmi anu ibadah kaayaan nuju nikah eta langkung utami ganjaranana tibatan 70 lipeteun jalmi anu ibadah bari kaayaan jomblo. Wa qad taqarrara sareng nyatana tos narima tumetep naon anna arokana nikahi keterangan yen saestuna pirang-pirang rukun nikah teh khamsatun eta aya 5 al aqidani nyaeta kahiji sareng kadua dua jalmi anu akad wahuma sareng ari itu akidan teh az-zauju eta calon suami wal waliyu sareng wali wal maqudu sareng ka 3 ka 4 anu diakadan saha alaihima itu 2 perkara wahuma sareng ari itu maqud alaihima teh az-zaujatu eta calon istri wasodaku sareng mas nikah. Nason kalawan diakadana teh nason kalawan nasna kama anu tetep teu benten sapertoskeun perkara sodak fi nikahi tasmiyati anu tetep dina nikah anu disebat-sebat mas nikah. Nah janten ieu mas nikah teh kalebetkeun kana rukun nikah anu wajib ayana dina nikah baik itu janten rukun nikah nate secara nas sapertoskeun dina nikah anu disebat-sebat maharana. Nah eta aya na mas nikah secara nas au hukumana atanapi kalawan hukumanana kama anu tetep teu benten sapertoskeun perkara sodak fi nikahi tafwidhi anu tetep dina nikahna istri anu masrahkeun diri teu ngangge mas nikah. Tah pamitea mah aya istri anu nyarios kieu akang abdi mah huyos ditikah teu ngangge mas nikah oge. Eta istri anu mufawwidhah masrahkeun diri kersa ditikah tanpa mas nikah. Kumaha tah dina nikahna salaresna dina nikah tetep aya rukun nikah anu namina mas nikah ngan eta mah dina hukumanana janten henteu dina ucapanana henteu dina nasna henteu dina ucapanana salaresna dina pertikahan eta teh tetep walaupun eta istri nyarios kitu wios teu ngangge mas nikah oge salaresna dina hukumanana tetep aya mas nikah kanggo eta istri. Tah eta mah mas nikahna anu ditangtoskeun ku hakim atau maharana mahar misil mas nikah pantaran janten tetep aya mas nikah karena mas nikah kalebetkeun rukun nikah. Wasighatu sareng kalima segat nikah atanapi ijab qabul.
Wal mahru sareng ari mas nikah, wasighatu sareng ari segat nikah tegesna ijab qabul, wazaujani sareng calon suami istri tegesna panganten pameget sareng panganten istri, summal waliyu teras ari wali jumlatul arkani eta jumlahan pirang-pirang rukun nikah. Wal mahru wasighatu wazaujani summal waliyu jumlatul arkani. Mas nikah segat sareng suami istri eta rukun nikah ditambih ku wali. Lakin qala tapi natos ngadawuh sa al-Khattabu Imam Khattab rahimahullah wal al-zahiru kana lafad al-zahiru ari kaul anu zahir anna zawja eta yensa estuna calon suami wa zawjata sareng calon istri ruknani eta janten rukun dua nana naon margina li anna haqiqatan nikahi lantaran yensa estuna hakikat nikah innama tujadu eta pastina tiasa dipendakan itu haqiqatun nikah bihima kusabab ayana itu zawj sareng zawjah. Wal waliyu sareng ari wali wasighatu sareng ari segat nikah syarotoni eta jantan syarat dua nana ayat tegesna li khurujihima karena kaluarana itu wali sareng sighah an zati nikahi tina zatna nikah. Jantan sur Imam Khattab mah rukun nikah teh mempelai pengantin wanita mempelai pengantin pria, sedangkan wali sareng segat mah alias ijab qabul mah teu kalebetkeun kana rukun nikah tapi kalebetkeun kana syarat. Nanging upami ditinggal kana benang merah nama atanapi inti nama antawis rukun nikah sareng syarat teh da sami wae kalebetkeun perkaraan wajib ayana. Mung ari nu disebutkeun rukun mah perkaraan wajib ayana bari kalebetkeun kana hakikatna nikah. Ta upami syarat mah perkaraan wajib ayana dina nikah tapi teu kalebetkeun kana zatna nikah, teu kalebetkeun kana hakikatna nikah. Wa amma sodaku sareng anapun ari mas nikah wa syuhudu sareng pirang-pirang saksi falayam bagi tah eta henteu prayogi naon adduhuma ngetang-ngetangna itu sodak wa syuhud teu prayogi di etang minal arokani bari tetep ti jajaran pirang-pirang rukun nikah wala sareng teu prayogi di etang minasyuruti bari tetep ti jajaran pirang-pirang syarat nikah. Naon margina liwujudi nikahi lantaran ayana nikah bidunihima sarta henteu ayana itu sodak sareng syuhud. Janten saur Imam Khattab tah upami perkawis mas nikah mah sareng saksi eta henteu kalebetkeun kana rukun nikah oge teu kalebetkeun kana syarat nikah benten sareng pendapat anu di luhur tadi mas nikah teh kalebetkeun kana rukun nikah saur Imam Khattab mah teu kalebet. Naon margina margi aya wae pertikahan terjadi wae pertikahan tanpa ayana mas nikah nya sapertoskeun anu masrahkeun diri teh sapertoskeun istri anu nuju di akadan teh henteu hoyongeun di pasihan mas nikah walaupun saatos berjalanna waktu eta istri berhak kana di pasihan mas nikah. Tah janten nalika akad nikah karena eta istri teh mufawwidhah teh teu disebatkeun dengan mas kawin titik-titik henteu aya. Tah eta sah wae kitu. Nu mawi kitu suri Imam Khattab sodak teu kalebetkeun kana rukun nikah oge teu kalebetkeun kana syarat nikah. Li annal mudhira lantaran yen saestuna anu matak ngamadaratkeun isqatus sodaqi eta ngagugurkeun mas nikah wadukhulu sareng eta lebet kana gerbang pertikahan bila syuhudin bari tetep sarta henteu ayana pirang-pirang saksi. Janten sur Imam Khattab ieu mas nikah sareng saksi teu kalebetkeun kana rukun nikah
oge teu kalebetkeun kana syarat nikah. Mung upami henteu aya mas nikah sareng henteu aya saksi teh eta matak bahaya gitu. Contohna kumaha bahaya teh nya upami teh mah istri teu dipasihan mas nikah atuh tangtos eta istri teh henteu gaduh manfaat tina sapalihna manfaat pertikahan. Teras upami teh mah pertikahan henteu aya saksi tah nalika engkin teh di aya persengketaan, aya permusuhan atanapi pengakuan anu bertentangan antara suami sareng istri eta. Si suamina contohna teh kamu adalah istriku, surah istrina teh henteu da abdi mah sanes istri anjeun. Tah upami henteu aya saksi nuju pertikahanana pan eta matak bahaya. Henteu aya anu ngabuktoskeun mana anu larasna. Nah kitu surah Imam Khattab mah gunana saksi teh janten teu kalebetkeun kana rukun nikah syarat nikah tapi penting ayana dina pertikahan teh karena eta menghindari persengketaan, menghindari hal-hal anu tidak diinginkan di mana-mana aya persengketaan. Waqad nazama sareng nyatana tos nganazamkeun sah al-alamatu jami anu banget ngarti al-muhaqqiqu tur anu janten ahli tahqiq Abu Abdillahi nyaeta Imam Abu Abdillah Sayyidi anu janten Sayyidi tegesna dunungan kaula Muhammadu binul Faqihi tegesna Imam Muhammad bin Faqih al-Mudarrisu anu tukang ngawuruk itu Sayyidi Sayyidi tur anu janten dunungan kaula Muhammad bin Faqihi nyaeta Imam Muhammad bin Faqih al-alamatu anu banget ngarti itu Sayyidi Ibnul Qasimi tegesna Imam Ibnul Qasim Ibnu Saudata anu janten putrana Imam Saudah rahimahullah nganazamkeun teh kana perkara nazam istazhara anu tos ngazahirkeun hukana itu emak sah al-Khattabu Imam Khattab rahimahullah biqaulihi ku dawuhanana itu Sayyidi inna nikaha nyaeta lafad inna nikaha saestuna nikah hukmuhu eta ari hukumna itu nikah teh anna debu eta sunnah. Ieu hukum nikah sunnah teh alama bari tetep netepan kana perkara kaul soha anu soheh itu mah min mazhabina bari tetep ti mazhab urang sadaya tegesna mazhab Syafi'i wa naqlan sareng bari anu katukil ti mazhab sanes. Ruknani ari dua rukun nikah zaujani eta calon suami istri atanapi panganten istri sareng panganten pamaget. Wa syaratuhu sareng ari syaratna itu nikah waliyun eta wali wasigotun sareng eta segat nikah la ghairu henteu salianti itu wali sareng sigoh fil muhassali dina anu dihasilkeunana wa syahidani sareng ari dua saksi asyaratu eta janten syarat fid dukhuli dina lebet kana gerbang pertikahan wal mahru sareng ari mahar mas nikah poradiyun eta sabangsaning anu dibakukeun alal makuli mungguh kaul anu diucapkeun punten alal makuli netepan kana anu diucapkeun dina nikah wa syaratu isqati shadaqi sareng ari syarat ngagugurkeun mas nikah ya jadi eta berjalan itu syarat ala fasadil mahri kana ruksakna mas nikah duna hajrin bari tetep sarta henteu aya napa nyengkeran hadza ari ieu keterangan teh alladzi eta anu kaul sohaha anu tos nyohehkeun hukana itu alladzi saha anna qadu jami anu ngoreksi wa kulli hijan sareng ari saban-saban anu ngagaduhan akal lahu eta tetep pikeun itu zihijan munqadun ari jami anu ngoreksi